Hehe. Para kanca DSK masih seserengan dina ajang Bobo Randa. Hehe, maksudnya bobodoran orang Sunda. Dina judul Sis Kamling, garapan Dikabayan. Hehe, bilih gantung danguan hayu urang lajeng ke deui. Wilujeng ngadengkeun. Tanghi, rona malam yuk. Wah, geuning pos rona lagi kosong kene. Badul teh hanas ti imah rurusuhan. Ish, panya teh jelema. Geuning yaya nu morongkol. Bu, si Kang Unang geuning. Kang. Udang, Kang. Astagfirullah. Kumaha ieu teh? Kadon morongkol di pos. Aduh, teu rasa. Ngalenyap jang. Teu puguh cenah rek ngarona. Atuh rek ngadon hees mah di imah we. Nu mata. Subada Isa datang ka dieu teh. Can aya sasaha. Sabot nungguan batur teu rasa ngalenyap. Kaheesan. Ari nu sejen kamarana, Kang. Nu mata can datang di bejaan mah geus. Wah, teu puguh ieu mah. Cik, sugan boga daun kawung, Kang. Asa haraseum kieu sungut teh hayang udud ti tadi. Aya. Ngan bakona we nyaho ngeunah nyaho henteu tah. Cikan ngasaan. Bakona ieu teh ni peungkeur kieu. Bako cap muning. Ish. Asa kakarapnya homo kaya bako cap muning. Da biasana kuring mah ari meuli teh bako cap kuda seuri. Nyaho teuing atuh. Eta ge menang meuli inung budak di warung Mang UM. Loh, nyan we ngeuna bako teh yeuh pulen. Ya lumayan we dibandingkeun jeung bako cap Putri Gagaro mah. Kalakah mahalna we. Ari dibeureum bau bulu ucing kaduruk. Tegep ieu bako teh. Lumayan we jang terubar tiris. Lain. Hampir we kuring moal bisa ngorona puting ieu teh, Kang. Lah kunaon kitu? Eta tuh teu puguh. Bieu memeh ka dieu teh hayo ngodon gorgar heula, silih segag jeung pamajikan. Lah kunaon jang? Hayang milu ngarona? Lain eta soal anak meri. Nya pan kuring teh neangan anak meri keur budak. Da ngareuwih welewe. Hayang anak meri keur cocoan. Geus kitu Nya meunang ti Bang Apud sasiki. Lain meuli eta ge meunang ngahilian ku rokok cap tueuh sabungkus. Ari geus kitu Dasar mudasir teu ku hanteu. Soal ini ecoh ngurunyung. Teu puguh hayo anak meri ngan hiji-hijina teh dipenta. keur naon atuh nini teh make hayang nyonyo anak meri segala. Lain keur cohon cenah mah keur ubar mengi. Pan salakina nini ecoh teh aki oceng mengi, Kang. Sareknya hutan anak meri teh bisa dipake ubar mengi. Bikumahakeun cenah ngubarkeunana. Ari cenah mah dipais. Haneut-haneutna pais. Haneut-haneut maksud kuring teh paisna diteuneun dina dada nu keur mengi. Loh, dibikeun we nya anak meri teh ku pamajikan ilaing. Nu matak pasea ge dibikeun. Atuh budak kabang ngingik ceuri. Repe-repe teh untungna diolo. Dipangulikeun kelup cau tukang bajigur. Eta atuh nini ciohna. Di bejaan ku saha atuh ubar mengi make ku anak meri. Nya teuing atuh. Da jang sakanyoho mah lain ku anak meri da ubar mengi teh. Ku beuleum cak-cak. Wah, sok lah huta. Nya jang. Apan akang oge boga kawawuhan di Garut aki uyuh. Kitu eta oge deui mengi. Geus naon ieu mah mengina ge malah dibawa ke dokter gedek canggih. Kadukun sarua keneh kalkah beuki maceu. Terus Nya diubaran tah ku beuleum cak-cak. Ditutu nepi ka lembut.
hijikeun jeung cikopi. Tuluy diinumkeun. Cagernya. Mata, kalakah terus maot. Harus segala cuman teh nya. Nyaan pulon imah bako teh. Bako kieu mah teu kudu make daun kaung, digayem ge kawasna pelem. Sahanya si Mas Sastro gitu. Wilujeng wengi. Nyawe Mas Sastro. Sok ka jero Mas. Aduh. Di daguan ti tadi, Mas. Aduh, punten we nya. Urangna datangna teh telatna ieu. Matos di mana heula, Mas? Kieu nya. Urangna teh ari keluarna mah puting-putingan gitu teh. Awakna teh asa sok ngadrek-dek teriris. Anu mawi tadi di mana teh urangna neangan heula baju aneut. Jadi datang teh ka dieu teh katelatan gitu. Paingan atuh. Cumun, urangna teh jadi keul gitu. Ubek-ubekan neangan baju nganut di imah. Henteu kepanggih. Kunaon? Leungit Mas. Sanes leungit, urang we henteu boga. Atuh ari baju haneut mah teh baju biasa haneutkeun Mas diseupan. Cumun, Suara naon teh teh? cumun, naonnya? Cik tempo keluar jeung Aceng. Loh, Hayya, selama marang. geningan koholiang. Keur naon teh teh? Ngarona moal piring seng. Oke ditakok. Keur ditakol bari ngarona mah kokol atuh kok. Moalnya ngarona bari nakolan piring seng. Teu nanaon sarua wae atuh. Aya-aya wae. Sok aja kok. Tuh batur mah geus narunguan ti tadi. Oi. Hayya, geuning si sato di dieu. Cumun, urang mah jalmina teh getolan atuh. Ari engko. Terus di mana heula ieu teh? Wayah kieu karek hol. Maraba heula entok. Be, kira aku maraban entok ti peuting kieu. Oh iya atuh. Kapan entok oge palalu makamara atuh. Pas jelema wae. Entok mah kaya makan malam segala. Tah. Ayeuna mah geus kumpul kabeh ieu. Hayu ah, urang mimitian tugas ngarona. Cumun, terus waktosna urang teh pupuihan gitu. Lain pupuihan atuh. Muriling meureun. Tah cumun, eta maksud urang mah kayak gitu. Kieu yeuh, urang ngareut we, ngarah teu keung. Cumun, aju atuh engko entok. Abang entok. Poe teh kolos ya. Curang sia sato. Oh yang gitu. Cumun, maksud urang kengko oliang. Jep lah. Hayu ah, sok tako koholna ngarah teu tunuh. Dargangkat. Bola. Kek. Aduh heula. Aya naon, Kang? Itu kawas-kawas aya jelema di nu poek. Tuh geuning. Nangtung sisi balong. Cumun, nganggo sarungnya. Mas sato. Itu tuh. Tuh geuning tuh. Kadeuleu tuh hulunanya. Oh nya bener. Keur naon peuting-peuting kieu ngadon ngajentuh sisi balong jelema teh? Oke menggap bemo urang. Wah, sok lain-lain. Kira aku ngadon megat bemo sisi balong. Wah, batuk euy. Wah, lamun batuk saudara kitu mah lain jelema. Aki-aki modo. Cumun, ari aki-aki teh sami jelema keneh kitu. Maaf, Kang. Kurang intip wae heula ti dieu. Tungguan bisi kumaha onam. Kanggo naon? Tengah wengi kieu untuk pugu-pugu urang ngadu nungguan aki-aki. Bener sato. Antep we, ente ditungguan ge. Aki-aki mau ainung mari moang. Is, lain kitu. Masing aki-aki ge sanu nyaho. Buat teuing jelema teu bener. Zaman ayeuna teh Nya. Hayu sampeurkeun we, Kang. Urang tanya. Heuh. Yuk saudara.
Kadek ulah sologoto masing aki-aki ge urang teh tetep kudu waspada. Sok tanya tah ku sing engko nupang kolotna. Kadek kok sing sopan nanyana. Oe. Punten. Wilujeng wengi Abah. Wilujeng wengi. Punten Abah. Oe teh bade tumaros. Ari Abah teh kunaon mani geus korok. Lain ditanya kitu atuh. Cik Jang Aceng. Tanya kayaknya nu bener. Punten bah. Da naon Abah teh wengi-wengi di dieu? Ugu, Abah teh sasab ieu teh ujang. Tanya jalan. Nah, bade angkat ka mana Abah teh? Ada ke stasiun, tapi kasasar. Los ka Cisibalong. Loh, bade ka stasiun kereta api bah? Lo ke Surabaya. Loh, hawatos mangkaning tos sepuh. Nya, cik atuh Abah tudungan pangaturkeun ku sararea ke Surabaya. Wah, sanes teu hoyong nulung, Bah. Kumaha atuh da? Tembih ari kedah jajab ka Surabaya mah. Sareng kalaresan da ieu teh nuju dinas, nuju ngarona. Jadi ieu teh sararea keur nareangan rana. Alus mumpung ora. Ish, sanes neangan rana bah, ngarona. Rada malem. Bener. Neangan mah kudu rana nu kalem. Oh, ripu jeung saliwang deui ieu mah. Ka stasiun mah wengi keneh, Bah. Kareta api mah engke subuh. Bah, ayeuna mah langkung saya antosan we di ditu di pos ronda. Hawatos. Sumuhung, oe mah hawatos bilih Abah katiisan hoge modak. Kun wae di dieu we. Ulah ngarepot ujang. Ulah nyebut ujang atuh ka wae mah Abah. Masing Abah oge umum mah sarua jeung oe oge koro. Lamun dina soal umum mah Abah jeung oe teh siri beubeut tah. Ulah nyebut ujang ya. Ayi we kitu. Saena mah nungguanana teh di ditu we di pos ronda. Nungguna di sisi balong mah henteu raos, tiris. Kun wae pila kadal ge tiris biasa. Atau hari tiris-tiris teuing bah kanggo kuncak sakalian ka balong. Rek ngom. Wah, ieu mah rame. Sarua jeung wamian, sami-sami kolot bedegong. Nya. Ari Abah ka Surabaya teh bade naon? Rekna antol gawean. Bade milarian padamelan. Uluh. Nah, milarian padamelan teh tebih-tebih teuing meuni ka Surabaya. Bade didamel di mana, Bah? Di mana we digawe masarua. Kana naon we pagawean mah menangna. Aden teuing jadi direktur bank oge. Dah, jadi direktur bank. Waduh hebat. Perantos kolot ieu ya cita-cita nama luhur pisannya. Hoyong jadi direktur bank mah teu tiasa sambarangan atuh Abah. Cuman eta mah kedah jelemana sekolahan, kedah gaduh jenazah. Lain jenazah, ijazah. Tah cumun eta. Ari cek abdi mah katebih-tebih milarian padamelan jig-jig ke Surabaya. Mangkaning sakieu tos sepuh. Anu diteuing. Kumaha dewe kue naha. Paripilon teuing. Wah, nyaan kolot bedegong deui ieu mah. Eta tuh tos sepuh milarian keneh damel. Nah, 30 putra Abah teh. Loba anak mah aya 17. Waduh. Eta teh kumaha anakna teh meuni seloba-loba kitu. Nah mah kejong kumaha. Anak mah loba ge lain ti sabibit. Pamajikan ge boga genep. Walah. Eta bojo duwi ka genep kitu. Be, nyaan. Abah mah orangna teh sedekah wing playboy. Lamun cek bahasa asina mah aki-aki nulus tunjung. Diteuing kumaha dewe kue. Dupi apana teh umurna teh ayeuna sabaraha nya? Nyaho teuing. Sareng hitung umur teu pupugu. Capek-capek. Dan eta we, padahal mah tak naon mun milarian padamelan mah di dieu we di lemur da seueur. Bener, padahal digawe mah di oe oge bisa. Nah digawe kana naon? Nganggo entok. Lah kabahnya berita teh. Pila
derek kita nganggon entong. Yo, bisita nyaho, keur ngorama derek ge, kungsi jadi tukang nganggon orai sanca. Oh, sarua. Kang orang mah oe juga tukang nganggo orai karu. Upami abdi tukang nganggon orai bedel. Dari kuring mah tukang ngangon belut, bah. Kumaha ieu teh ngadon dihareureuykeun nya? Sudah keheul Kang, geus kolot teh pepuleukeuk pisan. Keun wae hampuraeun geus kolot. Nyesep bah. Tala udud, sok nyeri panon. Nya ya udun make los-los kana nyeri panon sagala. Kumaha derek we naha. Ya, cukuing ge pepuleukeuk Kang. Leuh, nyaan. Ngarona teh karek ge ka bagian puting ieu geus manggihan nu aneh. Aduh, atuh kieu we, Pak. Kumargina urangna teh nya sararea teh nuju ngeronda gitu. Pilihna bisi apa bade ka stasiun mah, mangga we atuh gerangkat. Alika stasiun kemana jalan ti dieu? Ti dieu mah lempeng we heula bah. Tah, engke di lebah nu aya tangkal jame, mengko ka kenca. Mending mengko ka katuhu we nya. Ka katuhu mah kebon sampeu bah. Ajen toi kumaha derek we. Ongkoh naroskeun abah mah. Hayang deukeum mah kadinya atuh jarana. Ka mana? Kadinya ancur kana Balong terus ngojadep ka Surabaya. Geus tong deureuyan kok. Keuheuh atuh da oe mah. Cumoon, kitu we atuh eta Abah. Pilih bade angkat mah, mangga tuh. Urangna jadi liur ya. Nah, odok ini ya ge. Atuh eta nginjem kokol hiji. Keur naon kokol bah? Keur dina kereta api sakolaneun ari kesel. Kunaon ieu Abah na teh nya. Mingkin labi teh mingkin ngacapruk kieu nya. Geus keun bae Mas. Sok pikeun we eta kokol teh jang aceng. Keun gampang nyieun deui we kokol mah. Nya mangga atuh bah. Ieu mah etang-etang kenang-kenangan we kanggo Abah. Nuhun atuh. Doakeun kokol teh sing arik sorana ditakol ku abahnya. Pamangga atuh abah permios. Mangga bah. Goyang, goyang, goyang Karawang, goyang, goyang, goyang Karawang, duta suara Karawang, 103,2 FM. Goyang, goyang, goyang digoyang, ajang goyang Karawang, sayang disayang, goyang digoyang, duta suara Karawang. Hehe, para kanca DSK masih sesarengan dina ajang Bobo Randa. Hehe, maksudnya bobodoran urang Sunda. Dina judul Sis Kamling, garapan Dekabayan. Hehe, bilih gantung danguan hayu urang lajeng ke deui. Wilujeng ngadengkeun. Aya wae ieu mah. Aki-aki ti mana tuh katanya moal juri gitu. His, Ente kengeng nyarios kitu. Sanu terang eta aki-aki teh anu bieu teh jalmi keramat. Masa ada orang karama ada indika stasiun. Sudah jelas itu mah aki-aki sarebo. geus keun bae lah. Ayeuna mah kieu mending urang teruskeun nguriling. Teu ngareunah hate ieu, bisa aya bangsat. Ih, lain ngalewe Kang. Tanya kuringnya beda rasaan. Bobo rek aya bangsat. Ari oe mah hate teh inge wae kana entok. Cumoon orang oke. Ya atena teh ente pararukuh. Duka kunaon jadi inget bae ka aki-aki nu tadi. Lah, keur naon diinget-inget ka lieur-lieur Mas? Sanes anu urang mah inget natenya eta manehna teh nyandakoh kumaha lamun dina kereta api eta kokol teh dirakannya. Ayo. Dieureutkeun wae. Moal aya tungtungna, inget-inget wae aki-aki mah. Nya yo. Siap Mas, kita tugas. Ayo siap.
Oi oke sia atuh. Tahi. Bangsa, Ewok, Maning, bangsa, kadinya tak, lompatnya, kepung kadinya tak, baik-baik kata kacau, udah kang, wiko kadinya tak, dewa mas, dewa, kayaknya lompat siap, di brenok cerita nulis keciannya, aduh jelas ya satu, udah mana dong, siap solo, aduh udah katinga, itu tak, kadinya, gabung syukur jangan ceng, siap, aduh, ya masalahnya bangsa sudah urang atuh. Lagi kemana tuh bangsa lah? Iya poek deh. Mana? Bener jangan ceng. Mata kentut, teka dulu poek. Eta singko, baterai dengan dicecekol wae. Baterai kok. Woi. Sanes kan baterai banget urang atuh siang. Baterai nate anu poek atau kunaon ngabaterai banget ta urang. Woi. Kita hati. Da sini pieu. Lompatna teh kalebah dieu. Kamana nyumput teh si eta kadol teh nya. Coba keluar we. Lamun aya mah engke oge nembarang. Bangsa, mana teh aya di mana, ha? Maunya gede ke malan atuh tok. Sidik jangan ceng. Kalebah dieu lompatna teh. Ya mohon, ku urang ge ketempo pisan si bangsa teh lompatna teh make suku. Janja tuh, hanya lupa make bulu. Ieu mah buah bangsa teh boga ilmu ngaleungit meureun. Ish, naon tah nu ngagolombrang di kolong kandang hayam? Nyumput di kolong meureun tah bobalak teh. Cik batean di kolong, Mas. Eta saha di kolong? Abdi ucing. Oh, cumuun. Sane jalmi, caurna teh ucing. Nah kamana atuh bangsatna? Banyak ya ucing ngomong. Bener-bener eta bangsatna di kolong. Bangsa, Kepung tiba ditu kok. ayo keluar sia bangsa. Ampun Pak, abdi mah sanes bangsat. Urang. Ai lain bangsat mah keur nanaon atuh sia make nyumput di kolong. Nuju ngaos koran Pak. Moanya aya baca koran di kolong kana hayang tolong. Sidik ieu mah bangsat Kang. Ayo keluar sia. Ampun Pak. Sane ampun sia teh disuunkeun supados keluar. Ayo keluar. Alim Pak, raos di dieu. Raos di dia kumaha? Ayo keluar. Jangan kantar gerak Kang. Teu keluar murang rojok we. Cuman upamina henteu kersaeun keluar mah sia kedah di Roger sia. Lain di Roger, di rojok. Ampun Pak, ulah dirojok. Abdi mah bade keluar. Bener ari dari bangsa mah kudu nurut maneh. Kade kabur Mas. Tah, tong lawan sia. Ampun Pak. Aduh, gening sia teh anom kene nya untuk sangka ngora-ngora perantos jadina bangsat. Sia teh apalagi kemplang sia ku urang. Ampun Pak. Tenang. Ulah teteungeuh. Ya, ingat ulah main hakim sendiri. Urang bawa ke pos. Ayo ngiru sia ka kantor pos. Lain ke kantor pos, ke pos ronda. Kelanan Kang. Garada heula bisi bahaya. Cumoon sanu terang ya bangsat dina sakuna teh nyandak bematum. Apa dadah kok? Oi. Bangsa. Hayo garada oi ku maneh. Dibalik kok. Lain engko digarada ku bangsat. Eta bangsat garada ku engko. Oi. Para misinya Ya teh kumaha nya? Anu digradahna teh itu bangsatna. Kunaon maneh gradah urang. oh sarua wae atuh. Cikali kuring. Ampun Pak. Cicing sia. Tah, mau obeng euy. Sanes Pak. Sanes naon? Geus pugu ieu obeng. Cicing sia. Angkat leungeuna ka luhur. Geus, una naon deui Kang? Da, abdi mah sanes bangsat Pak. Geus, urang periksa wae di pos. Lain bangsat mana atuh diudag make lumpat. Ayo, bawa ke pos. Ayo sia bangsa. Ieu mah urang sanes bangsatna. Kumaha ieu teh urangna bet disulung-sulung bae. Ayo, sekarang ngaco wae. Geus bawa ke pos rona.
Yuk tah didinya. Mangga, Pak. Aduh, untuk sangka si anak teh bet bangsatnya. Kumaha ayeuna? Hoyongna digebuk si anak tehnya. Aduh, ampun, Pak. Tenang, kalem Mas, kalem. Kanan. Memeh diperiksa, bareng minum heula karunya. Taya ya, kebenaran aya cikopi keur ngarona. Ijang, sok minum. Geus, Parantos, Pak. Atur nuhun. Permios atuh, Pak. nya heug Jang, hampura we teu bisa makelannya. Kumaha ieu teh? Aduh, rasaan teh saya mah keula sia. Sok periksa Jang Aceng. Tanya nu benar. Beres, Kang. Jang. Sangaran teh? Ujang Mansur, Pak. Alek sekali-kali ini siapa? Hah? Keheula kok. Tenang. Sok teruskeun Jang Aceng. Cik, mana kartu penduduk? Ka dieu nempo? Teu gaduh, Pak. Wah, jeung teu boga kartu penduduk acan. Ari cicing di mana? Urang mana lemur teh, ha? Di Cipolonyon, Pak. Di Cipolonyon. Cipolonyon mana? Jauh henteu ti babakan genok. Sumuhun didinya, Pak. Oh, urang babakan genok. Atuh meureun nyaho ka Mang Nutnya. Entenan we tuh, Pak. Geuning, masih keneh ngawarung Mang Nut teh. Masih, Pak. Ari anak nu cikal di mana ayeuna? Saurna mah di Jakarta. Di damelna di pabrik tahu. Nya, ari anak nu awe mah di Garut eta teh. Parantos nikah teu acannya, Pak. Geus pan meunangkeun. Kumaha ieu teh? Kita mariksa ngadon paca kaki. Astagfirullah. Poho Kang, rasaan teh lain bangsat. Kuguh ieu mah. Cobi ku urang diperiksana. Tanya, sok Mas. Jang. Untuk kengeng tunggu si anak tehnya. Lamun urang nuju meriksa, nuju nanyaan ka maneh, beungeutna maneh teh. Karena beungeutna urang atuh ditinggalianana. Sok-sok kadinya pariksa, Mas. Ampun, Pak. Cicing tong ampun-ampun ki pariksa maneh. Jang. Nah leres lembur maneh teh molonyon. Lain moloyo catok. Cipolonyong. Jamon. Leres atana pintes ya. Leres, Pak. Nah, ayeuna urang badhe nanyaan. Coba yo. Ayam rintit nonggeng ka langit naon sia? Ganas, Pak. Benernya. Ceng yo ayeuna. Naon ari budak leutik gampai pecit? Kumaha ieu teh? Di ditah mariksa ngadon diajak tatarucingan. Dasar si Sato mah orang cero. Coba oi yang tanya. Nya, sok nu bener kadinya kok. Oi. Ujang Bangsa. Oi ada nanya, kumaha maneh damak? Pangesto. Bener Pangesto, tapi masih Pangesto oge maneh teh bangsa sia. Sumuhun. Nah, jadi ayeuna mah maneh teh ngaku maneh teh bangsatnya. Sumuhun, Pak. Rumaos. Upami kitu punten atuh. Maneh teh ku urang badhe dikemplang. Mas, ulah Mas, ingat. Jangan main hakim sendiri. Jang, cik jawab dulu bener ya. Dia sering maling di daerah dia. Sumuhun, rumaos, Pak. Geus kungsi maling naon wae? Maling, Sok-sok ngaku terus terang, tong asa-asa. Da mau dina naon asal terus terang mah. Nya, maling naon wae? Maling manuk, Pak. Ya, maling manuk. Waduh, pastilah yo manuk piitnya. Sanes, Pak. Entah bos ya, manuk piitnya. Sanes, manuk Manuk naon? manuk dadali, manuk. Kumaha ieu teh? Aya bangsat ngadon nyanyi di pos rona. Nu bener, Jang. Maling manuk naon? Manuk piit. Sumuhun, Pak. Ya, cek urang ge. Aduh sia, upami kitu mah punten atuh, urang mah teh maneh teh badhe dibabuk sia. Ampun, Ulah, Mas, ulah. Jang. Ari bieu basa nyumput di kolong. Tos maling naon? Maling entog, Pak. Hah? Maling entog? Pasti mana maling nanti ima oe. Sabaraha hiji mana maling entog oe, ha? 2,5, Pak. 2,5.
Piraku entok nganggo setengah-setengah. Sumuhun Pak, bikangna hiji, jaluna hiji, anakna hiji, janten 2,5. Jadi indungna hiji, bapakna hiji, jeung anakna hiji. Aduh, jadi entok anu dicokok ku maneh teh sakulawagan ya. Mana ayeuna entokna sia? Aya Pak, hiber sadayana. Hiber ente kenging ngabohong sia teh nya. Menyaya entok tiasa hiber. Nya paling gentok mengaliang. Is, ari sagala teh. Gus, ayeuna mah kieu we. Mariksa bangsat secara hukum mah lain tugas urang. Ya, Taslo, Liang, Aceng. Eta mah bagian anu berwajib. Ayeuna mah urang bawa ke kantor polisi. Aduh, ulah Pak, ampun. Abdi mah janji Pak, di syarat ieu kapayun mah moal deui maling entok. Kapayun mah sawios bade maling meri we. Entok jeung beli mah atuh masih keneh sadulu sablaina satono. Ayo ngiring sia ke kantor polisi. Ayo. Urang abringkeun ke kantor polisi. Bisi perlu saksi. Alhamdulillah. Sukses ngarona teh. Aman kieu mah. Matak gitong lalawora kana sis kamling teh. Hidup sis kamling. Hello si kamling. Para kancadeska. Bausnya ombong linganya. Duh, kerame-rame tilah ya maya. Waktosna lah jeung carita lagi beak deui. Cag urang cekapkeun dugikeun ka dieu Bobo Randa. Bobodoran urang Sunda. Garapan Dekabayan. Mugia katampi kalian kebingahan. Insyaallah dina sanes waktos urang tiasa tepang deui. Sakitu nu kapihatur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.